Bukti jauh ya podcast tina tetekna ieu tina jalurna. Yang rek ka mana rek mengkol ka Sumedang bae ayo we. Nya ari kesenian Sumedang mah seueur. Nyangetkeun menyan mah nya. Menyan diseungeut gitu mah. Menyan diseungeut. Heeh. Lain dituang lo kade. Lain. Seungeut. Lain tuangan menyan mah lain. Terus kumaha ya lu Pak? Iya menyan. Menyan kumaha ieu Menyan. Kalah hiji-hiji atuh ya. Liar ya. Serius ya. Serius satu teh tadi oge. Serius. Eta nyelama nu gelah digan ditanya deui. Wah, balik. Ayo mau Yang di Capruk Suna Podcast. Jadi bala capruk wangi ayeuna biasa wangi ayeuna waktu saeuna sapertos biasa urang naon atunya urang teh rek ngobrol gitu urang teh urang ngobrol pokona atuh da urang ngobrol urang menggali gitu tah urang menggali kisah nya hari lain ngobrol naon deui gitu maksudnya tah dina dangat ayeuna teh urang teh kasumpingan dua waladia capruk alaf waladia capruk nya eta mampur sareng Mang Ucup ya ieu dua-duana tos kompak eta kapungkur teh kantos ngabentuk hiji idolnya duaan gitu duonya duo anu pernah saingan jeung duo Mulan teh ieu da pernah padel gitu padel jige gitu oh coba jige pernah kia kan ngalamarnan TNI bala teh cuma ketinggalan duaan gitu oh palingan nasib kan hejo-hejo iya saya benar lukut tadi Mas Anis ya tos teh iya kanu lukut teh sabaraha sih sekilona lukut teu apa lain mah ieu nanyakeun lukut tah lain tukangna abdi teu kanu lauk ini henteu tapi kan lauk ayeuna mah lauk nog sayuran teh keur payu pisan mang ayeuna teh ayeuna eta pan aya nu MBG teh geuningan ya sukan kadinya ayeuna teu kabita gitu jadi nu nyuplai keur kagiatan MBG eta kabita berat pertanyaan berat kabita oh tanya heula Mangpur apa MBG teh apa naon MBG teh eta sok dipake masak LPG eta ieu mah singkatan MBG naon Ci makanan bergizi nah agena Garut makanan bergizi makanan bergizi gratis salah satu program di pemerintah nu ayeuna anu dipimpin ku Pak Presiden Prabowo kanggo memperbaiki tingkat gizi dan kesejahteraan para siswa. Mangpur tos gaduh murang kali? Gaduh. Mau coba ge? Oh, entos. Bojo tos gaduh? Atas. Bisa murang kali atau saya bojo acara. Murang kali sore ji. Hiji we. Hah? Hiji wae. Tina hiji istri berarti. Tina hiji. Dua lah. Kalau barangkali hiji. Udah majikan anak. Jadi ai putra mah lucu, istri mah lucu-lucu gitu. Oh. Oh, pemajikan orang lucu. Aduh. Tapi berarti murang kali tos sekolah. Atau sadayana gitu sekolah. SD, SMP atau acan nembege anu pengageungna SD, anu alit nembege PAUD kelas 0 kecil. Oh, kami mau coba. Abi kelas mau coba ge masih kena sekolah SD. Abi. Masih kelas 3. Sami murang kali SD-nya. Sami. Berarti sami-sami pintu murang kali sami-sami terus menuju ayeuna teh menikmati program MBG. Iya. Menurut Mang Ucup sareng Mampur ya kanggo program MBG ieu apakah aya katinggal naon teh si manfaatna
Atau napi asa hanger gitu-gitu keneh sama sekali itu berguna gitu tuh kumaha? Salah. Sok mangsa heula we, anu pangorana heula we. MBG. MBG bagus gitu. Anjay. Buat apa peningkatan gizi gitu. Anjay, ya siap. Ai maneh kunaon? Caji bener malam Jumaah mah kesurupan saya teh anjir. Kasabar Nonton bakal percaya. Mun ieu mah heula tim ses. Ngomongna yakin. Oh setuju. Bagus. Terus ya mang. Bagus ya setujunya. Masalah kumaha? Masalah bagus nanti dari segi naonna apakah budak di rumah jadi lebih pinter misalkan atau lebih semangat sekolah? Jadi jajan kurang gitu kan? Jajan kurang. Jajan daya MBG eta. Jadi bere duit jajan? Dibere. Oh dibere. Cuman pakai meuli cocokan. Daya MBG. Daya MBG. Saya budak kurang gitu mah. Kamari kalah meuli pedang. Gitu. Akur gitu. Urusan. Akur teknik pokoknya mah. Mau rumah. Same wae gitu. Emang sae eta teh kanggo ibaratna peningkatan gizi murang kali sareng misalkan upami murang kali anu alit misalkan ke sekolah kedah bakal sangu ya sekarang mah teu kedah. Oh jadi taruh di bekalan sangu Tak kedah emang terus dipasihan teh ditu. Oh nya eta teh sadinten sakali di pasihan teh. Jelas itu. Ngalinten ke dipasihan. Keluarnya. Majik saja jelas. Tiap hari. Tadi urang lebakan urang ngabayangkeun otak urang ieu keur gelawai mah. Pas ngabayangkeun pas murang kali anu alit teka tingali na jerah teh ngajawab teh. Kan alit. Alit lain transparan. Oh lain. Alit. Kia tuh leungeunna tadi murang kali anu alit. Itu urang teh. Udah tinggal aja. Jadi oh 107 berarti. Sama dituliskan karena ya geus kayak dengar dia mojok geus. Nyanyi heula tuh. Masuk nyanyi biasa bener. Apa nu karek ge pangisa kali apa lagu eta? Henteu. Lain ai sugan teh keupate maka disebutkeun apal. Aduh. Siap. Kareke panggisa kali kareke sekali seks garoblo cek engko gerek tek nu dicepak tek anu di kerudung itu nu datar bogoh oh nu di kerudung da ieu teh anakna aya dua ieu nama wis semangat kali leungeunna kenya karek kitu ge ngeprela Burinya eta. nya atuh Pak, ulah hayang deh. Kese sana deh. Allahu Akbar. Udah mau dibeakeun teh. Mau dibeakeun mah. Dina botol anu gede mah. Tah, iya. Kayak na kulkas pajengkeun kepada itu. Ya naon dia Sarwati Isa. Iya, ya. Dia rasa naon ya? Sama aja. Pertama rasa kopi. Cara mukana kumaha ya? Ieu aing dua ieu diberena botol kumaha ya teh? Iya. Botol ya di nu ieu jatah ieu. Nah, di aing dua nana. Di dia tilu. Eta di bawah ku ucup. Ucup ka kitu teh ka bagian. Tadi dia tuh ya. Aman atas ya atas ya aman. Nah. Oh iya nah atuh nih tebih disangka. Aduh. Disangka didominasi itu yang cenah. Tadi teh pesenna teh ieu nya roti bakar. Urang seep atuh da laku. Padahal abdi mah teu kedah kieu kan. Salaresna mah. Kumahaan atuh? Kumahaan sok. Kumaha? Teu kedah aya kopi gitu. Ya, terus nu penting aya cau we. Pan kami masihan cau geuning digoreng teu? Henteu. Pahit mah. Ulah hayang pahit. Tah ieu teh biasa sesajen kadeudeung ti Sate Panur oge Kopi Jaya. Jadi aya sanan teh Kopjai Krimi, Kopjai kopi deh. Kopjai Krimi tak kerasan ieu nyata kemasan anu saleter. Hiji sorry teh. Saleter terus soalnya 5 liter beda bos kieu kan 5 liter soalnya teh saleter. Oke aya naon ieu? Eta aya goreng pisang coklat. Pisang keju bakar. Pisang koju. Pisang keju bakar, pisang keju coklat sareng ubi goreng. Ya. Amin.
Atuh Nur, saya teh Nur Kopi Jaya tiasa disumpingan wae ku balad capruk di Jalan Ibrahim Aji. Terus sesak itu. Aya nomoran. Wih deui karena MBG ya. MBG. Upami da zaman urang mah nya termasuk abi oge MBG teh kapungkur mah teu acan aya nya zaman-zaman sakola urang mah maksudnya jajan teh nya mekel we nyarira tuang mekel nyarira gitu kan sedangkan ayeuna mah nya ku ayeuna program eta banyak oge anu terbantu ku ayeuna si program MBG eta termasuk Mumpur Mang Ucup oge ngaraos terbantu henteu ngaraos atanapi pisan karos pisan oh berarti pisan ieu mah nya gitu sedangkan seur oge anu ieu mang anu naon mina teh kontra teh naon disebutna teh nu teh setuju kana program eta majar gentel lebih baik dialokasikeun kanu sanes cenah kitu eta menurut Mampur atau pi mau cukup kumaha di lokasi kan wadah kumahanya maksudnya tos tepat eta si MBG eta diayakeun tepat pisan orang geus apa jawaban Mang Pur naon pasti oh jelas oh jelas sami abi oge gitu apa sih sami ya jawabannya sami lah sami berarti isina teh kitu paling teh memang teh susah gitu kelas Mampur teng Mang Ucup teh sami-sami ti Sumedang sore teh laras Sumedang kudanya Sumedang kuda rengong mau Ucup kuda urang heran ieu jalmi ya rada aneh ieu nu ka hiji emang orang Sumedang emang kari ya gobrana nu ka hiji ngomongna teh hareup kamu ngomongna terus apa sami kuda asal emang suka teh kari itu nya urang pernah ka Sumedang teh pernahnya bahasa nonton teh nya ka Sumedang teh nya Sumedang teh kan di urang mah terkenal teh ku tahuna tahunya wah tahu nage wah kumaha kitu mah jeron basih jeron mah tapi luar garing eta tahu Sumedang garing di luar lembut di dalam pasti kekel teh blewek gitu wah langsung geus kudu dicaritakeun kudu we tahu ya tapi nah tahu Sumedang teh sok aya teh di Cileunyi Cileunyi Sumedang gitu apaan ieu asongan jadi kan dari itu ke Cileunyi nah kuduna mah tahu Cileunyi cek urang mah eta mah berarti palsu anger ari asalna di Sumedang anger kumaha cik anger di Sumedang tukang asongan mah gitu cuman meureunnan dagangna dina mobil kan apal mobil ari mobil kan oh oke jadi asli ya teteh Sumedang asli teteh Ubaidoy lah apal mobil tapi bang urang mah nu heran teh masa kamari terakhir wadonya Sumedang wado Sumedang nah di Sumedangna sendiri di sisi jalan teh bet aya nu jualan tahu Sumedang wah gerak asli nah tuh saksi na oge eta poe naon ari teh ngaliwatna poe naon wah ya lebaran urang mangsa gawaya di Sumedang malam lebaran kudu eta da tong kita ngomongna ayo na cerita mau gitu ya waduh ya logat balik ke pake nyeng kumaha aduh di Sumedang teh tepatnya di mana mang loba di seueur gitu pipinahan gitu di pokoknya mah tiap daerah di Sumedang naon tahu mana oge nanya teu balik teu jelas itu apa nurutan gitu yang kencang teu jelas teu mamang ge mah di Sumedangna teh di belah mana tempatna Legok Legok teh desana oh desana teh Legok kampung Legok desa Legok kampung Bakan Celangcang lain legok sami ya tetanggaan itu benten ai mamang teh mana abdi ti jamu oh itu air berarti jamu air di gitu tapi sakecamatan tuh beda benten oge antara Paseh jeung Conggeang oh mamang ti Paseh sa abi nah Paseh mah dia di seueur Paseh teh oh seueur sukan teh hafal Paseh hafal ahli Paseh teh pokona nama Paseh teh katalar eta teh asli Paseh teh Sumedang geus membooming gitu di ditu mah tak bisa
bisa jadi ka Garut kumaha? Lalakon ABK Garut. Sabaraha tahun di Garut ya mah di Garut ya sabaraha tahun? Lami. Setahun gara-gara. Mangpur sami. Lalakon langsung ka dieu atawa ka mana heula? Lalakon. Bae atuh mucuk seueur Mangpur seueur ngajawab. Hadi jawab deui. Angkat Mangpur seueur ngajawab. Mang, please ya banyak. Ai teh geus ngabodal mik, tadi teh jadi opat sama jawab. Ah, eta mah naji. Kumaha Mengeus. orang itu balik deui. Kalau gitu. Ngisina naon? Banding bari seungeut sok. Bari dicekeskeun heula. Mana itu? Ya eta tah gitu sok bari diseungeut. Cang naon dia? Sunut heula nya. Sunut bener. Moga-moga sami di Garut terus sami. Tah aja. Di dieu teh basarek puasa nya. Rek setahun atuh. Puasa. Rek puasa dia. Saminggu sama merek puasa. Ai sebelumna di Sumedang. Di Tangerang. Tah tiasa nyambung ka dieu kumaha caritana? Tadi pasihan teranggu Raina Mang Usu. Oh, sahara itu mah. Center berarti. Asep. Kan dari masih anterang. Pang main gitu kan. Saya di Gujudnya. Berat pertanyaan gitu. Berat pertanyaan. Si Mangpur teh di Pasyanterang kuraina jadi rai mah tatangian sareng Mangpur atau kumaha? CS atau napi CS? Tatangnya. Aing jelasin banyak. Tatanggian. Tapi beda kecamatan tapi tetanggian gitu. Henteu tatangkalan henteu. Sanes. Jadi kieu. Maka jelas ke SDM. Ku abena di asal abdi kadaria gitu nya. Sakit dongengkeun atuh. Di dongengkeun gitu. Ya sakedik lah mau panjang lebar gitu. Simpel wae nya. Nya di Sumedang teh abdi naik motor ka dieu gitu. Eta tanggi aya nu naon ngasul lain pengrajin atau ai tahu teh naonnya pengrajin teh peternak. Bisa dibilang peternak, pengrajin bisa kok lah. Aya tapi iya benernya naon sebetulnya penghasil. Seueur gitu loh maksudnya. Pemasok ya. Seueur tiap wilayah lah di Sumedang mah gitu kan tahu. Cuman abdi unggul meureun kan tahu teh gitu. Karena naon dia kai. Abdi kan naon wae abdi mah. Wah, eta mah tara. Furniture-nya ieu mah. Furniture ya abdi. Walah, ada furniture. Di alit gitu abdi. Kana furniture teh. Paingan. Di Tangerang ya. Salirana atuh pepel kieu na nuangan ge furniture tinggal alit teh sanes. HPL terus. Wes. Mangpur ge sami. Kana furnituran bae kapungur di Tangerang ge kerja oge. Kerja sami. Furnitur. Cing. Jadi berarti jadi tampi. Mang asok bari. Iya tuh ya. Da mang ieu mah tadi ngobrol tapi panonna mah apa kadinya. Gitu. Ngicer. Sekarang kok dihuapan teh kumaha? Kayak sama. Kala menurut Mangpur nyarira ieu mah nya aya perbedaan anu ageng teu. Urang nanya heula ke Mangpur. Perbedaan ageng teu antawis sami Sumedang sareng Garut. Baik itu misalkan budayana, misalkan jalmi-jalmina atau napi naon disebutna teh itu suasana suhuna lah suhuna. Tah suhu di Sumedang mah naman teu pati tiris teh di dieu mah tiris. Oh. Di DT tiris sakieu teh. Dibanding Sumedang mah. Sumedang berarti rada panas. Haneut. Padahal kan tapi kan bukan kota industri Sumedang mah. Bukan. Kota tahu teh udah apaan ku minang ngagorengan jadi panas gitu. Bisa. Benar. Loba nu ngagoreng di ditu. Ngagoreng. Tah pengaruhna teh. Pan hawa nanti geuningan. Kaluhur. Si hawa na teh nya benar. Walaupun teu pake corobongnya. Ari sekali ada dimasak tahu Sumedang make katel biasa eta. Katel sarua. Maksudnya sugana di Sumedang mah beda gitu di ditu mah pake non sebutna teh. Nu badak teh kuali misalkan teu. Kancah. Teu. Lu gitu.
Katel gede. Ya bingung ieu teh. Nyabong kancah tapi kuali katel Tapi secara orang-orangnya dedek mah dibanding sareng orang Sumedang sami itu. Dan secara bahasa mah geuningan bukan secara bahasa. Secara logat mah aya perbedaan nu lumayan ieu nya signifikan. Misalkan tina nada bicara abi ngabandungan Mangpur ini udah mau cuma ada semoga gerenengan ngomong tapi rada leuwih tegas gitu. Terus oge aya sababaraha kata anu mun di Banten mah kasar geuning nya di urang mah di urang mah kasar di Banten mah biasa. Sia gitu kan eta perbedaanna teh mun cek Mangpur ketika ka dieu ka Garut ya. Aneh teh ngabandungan orang Garut misalkan. Ngobrolna biasa wae sami wae. Biasa aja ya. Biasa aja gitu. B aja. Ah kita nggak tebih-tebih teh nya maksudnya Garut Bandung Sumedang. Cuman kan Sumedang saur di dia mah gitu. Rada nyentak gitunya. Nya, rada nyentak. Dicentokan ngobrolna. Tapi perasaannya biasa gitu. Tapi perasaannya biasa. Tah gitu. Tereges mun jika urang. Oke pan ngomong halu nyarekan. Tah itu maksudnya. Jadi si nada bicara teh lebih tinggi gitu si ngobrolna teh. Padahal mah da teu nyarekan teh. Biasa we teh. Tapi lamun eta teh kan mentak soak. Disangkarek malak padahal mah minta rokok. Padahal mah secara geografis mah Sumedang teh berarti berbatasan teh kabupaten teh ka ditu Bandung nya, Kabupaten Bandung ka dieu teh Karancaekek. Ai ka dituna ka mana? Ka Tomo. Kabupaten mana eta teh? Tomo. Kabupaten Tomo. Kabupaten Polos ya teh Tomo mah. Kadipaten perbatasan Majalengka. Oh, nya perbatasanna jeung Majalengka geus rada ka Jawa-Jawa anu campurannya ka ditu nya. Oh iya bener matak rada ka influence si nada-nadana teh ditu kan beda aya urang mah lebih Garut mah ka dituna ka pantai anu rada ngaleu. Ka Tasik. Ka mana? Ka dituna teh. Lamun ka urang ditu mah pantai. Pantai kan Pangandaran sarua gitu. Ka sarua lah gitu. Sarua gitu. Oh paingan orang Sumedang mah. Iya mah rada disentak-sentak itu. Apaan kuda Sumedang, kuda ronggeng. Duduk Renggong. Oh renggong lain ronggeng. Udah renggong. Kuda budaya kota Sumedang sini Bangreng. Kuda Bangreng teh nu adu bitis teh renggong. Eta si eta ngajualan bangreng. Basreng. Ditanya balik ungut-ungutan sekali ngomong pindah karena basreng. Bos ngacan kieu bos. Oh, tapi budaya Sumedang selain maksudnya tahu udah masuk karena budaya sebenarnya karena udah jadi ciri khas di Sumedang sendiri. Siga dodol. Di urang makan terus oge nu bieu kuda renggong. Selain eta naon tadi bangreng urang bangreng teh ngadu bitis kan? Naon eta bangreng teh? Bangreng teh nya kesenian baheula gitu Mas. Tah eta maksudnya senina teh kumakan lamun jaipongan mangigel tah bangreng teh kumaha? Sarua kitu persis seperti kan kasuya. Lo mah kagawean ieu kayak heula. Asa dibolak-balik. Masih kena aya goongan gitu. Kan ari organ mah ieu nanya, teh aya goongan gitu. Liper paru-paru gitu teh organ. Organ tubuh. Berarti Bangreng teh sami sareng siga seni jaipongan. Mencuk gitu. Jadi jenis Bangreng teh tarian. Tarian atau musik. Aran itu teh. Bangreng teh. Non? Aran naonnya? Aran kesenian. Bangreng. Aran teh ngaran. Cing kok. Nya. Oh. Pam-pam teh ya geuningan lain. Ngaran kesenian. Selain eta naon deui? Seueur. Terbang. Oh nya terbang mah eta jiga naon aya almanar teh kosida lain kosida tuh ngaranna teh naon nya? Marawis itu nya. Terbang. Tapi ngalaguna teh beluk. Tah gitu. Nya. Naon deui pun gini?
Loba sih Mang. Lobanya pada deui itu. Loba kene pada paraho deui gitu. Ada apal gitu. Anjir, di Garut can setahun oke. Muncul paroho deui. Coba di Garut. Ya, tapi di Garut makananna kumaha? Makanan biasa. Maksudnya sama wae gitu. Aing oke. Itu biasa teh naon itu? Biasa teh rasana eta napi biasa teh. Aing meteran ieu. Tuh. Mana keur ngameteran kesabaran we. Oh, biasa. Lah di Garut geus ka mana wae, Mang? Di Garut geus ka mana wae? Paling jauh teh ka mana ya? Kemana? Kamojang Mang. Kamojang paling jauh. Naon ka Kamojang? Ngaliwat Unggul. Ngukur cek aing mah yakin ngukur kayak gitu. Ngukur di veteran kayak gitu. Berarti pulang ke Sumedang sabaraha misa kali? 2 minggu. 2 minggu sekali. Kapeng tara dihitung. Sakahayang. Apa di nu di rumah kumaha tara komplain tadi. Wah, aduh. Kan LDRan Mang teh. Nu di rumah mah yeuh wah. Kumaha? Curi kue urang. Urang teh nya. Sedih mah. Nah, tadi bakal ka dieu. Ya, saya nyeritakeun lagi. Buka deui di dieu. Henteu. Oh, henteu langsung henteu. Lamun ngomong mau di-share ya Kak. Hampir. Henteu. Henteu. Abdi mah Kamarinya karek pulang teh itu. Kamarinya. Kan kieu-kieu ge abdi tipena setia gitu. Bercanda aya kan ulung-ulung pasti setia. Ari kamari euy teh kunaon? Naon kamari teh euy teh aya acara naon? Wah, sulit nyaritakeun teh. Ini kabeh diceritakeun bingung. Itu di hese dinyaritakeun anak ieu kumaha? Kabeh hese diceritakeun. Sami sulit. Bagus. Jelas. Kunaon kamari aya naon kamari teh? Kamari. Ngalongok wae. Kieu nya kamari teh. Kumaha? Cerita nama. Caritana nya. Caritana. Kamari nya. Anjir ieu tukang agar-agar anu dina ieu geuningan. Kamari caritana. Kamari. Oh, nu kamari. Tak kudu kitu dina tukang agar-agar bentuk oge. Kamari. Oh, nu kamari. Kamari. Kemis kamari teh. Oh, kemis kamari. Heeh, kamari. Ayeuna jumahnya. Rebo ya mah, kamu nur buena. Kamari. Eta mah kamari mah nya skip wae lah gitu. Ai skip teh naon? Allahu Akbar, aing nuan ieu carita teh dikeun ka ditahan ya rek ngahuapkeun huwi. Jol di skip bayangkeun. Kala skip teh naon? Naon sih kan? Kopi itu nya. Mangpur naon cenah skip? Mangpur naon cenah skip ya tulungan? Rahasiakeun emang. Wah, eta mah di tong di beja-beja. ulah itu privasi. Privasi eta. Sangkan penasaran gitu. Beuki jauh ya podcast tina tetekna ieu tina jalurna. Jeung rek ka mana rek mengkol ka Sumedang bae ayo we. Nya ari kesenian Sumedang mah seueur. Suling aing ka mana ya lah. Pusing. Seueur Di Antawisna. Aing kumaha ieu ayeuna tinggal di Antawisna. Di Antawisna Kudarengong. Bangreng teh ya. Nya bangreng terbang gitu. Gemyung mah. Gemyung, Mang. Ngomong gemyung, Mang. Gemyung nu sok kasurupan gemyung. Geus disebutkeun lemparkeun ka batu mah. Tapi biar ngajawabna halus nu sok kasurupan cenah. Naon aya seni Jadi kasurupan? Gemyung aya. Kumaha nya? Jadi pangahaja teh mah. Nyeungeutkeun menyan Mang nya. Menyan diseungeut gitu. Menyan diseungeut. Heeh. Lain dituang lo kade. Lain. Seungeut. Lain tuangan menyan mah lain. Tahu Sumedang. Tuangan. Tahu kami kuda renggong seunut eta mah. Terus pakan itu. Di gelan gitu. Nya, sani bandreng kuda renggong nya terus. Terus kumaha ya lu kan? Iya menyan. Menyan kumaha ieu teh kenana? Kalah hiji-hiji atuh ya. Liar ya. Situ eta rek anak ya. Hiji-hiji kena ya oge.
mah. Sok mah. Rek dilayanan kagok geus. Rek ditanya anu jabu gemyung. Heuh nu gemyung lah. Gemyung teh Nyendet menyan gitu. Dari nasa sajen gitu. Tapi kudu penting nu kitu mah gitu. Menang di barang. Di barang karu-karuna moal barijil. Jadi kudu penting. Siga mati barang mah karuna ngagawean furniture. Kadinya. Gitu. Tapi emang dimusikan biasa. Dimusikan sami gitu, sareng bangreng. Eta teh sok aya dina anu sok kasarurupan anu bari nguda lain. Lain. Oh lain beda deui. Non kuda lumping itu mah. Kuda lumping. Oh beda itu mah kuda rengongnya dan itu mah. Jadi kayak seriusnya. Si gemyung teh non nyenget menyan gitu. Si gemyung teh tengah peuting. Eta teh non acara nanti gitu. Da upami siang maka ruhuna teh keluar. Kumaha? Adas. Jadi kumaha sih dijapu ya? Dijapu teh sih. Bayangkeun aing asa nyecem dina ieu dina gebog geuningan. Aing teh tadi tukang kumaha deui. Ubaran tutut. Ini asli obrolan bolak Mang, sok nanya serius Kak. apa ngalah angkot? Hah? Nah, ente Apa? mau dibejaan. Rahasia. lah berarti teh ya orang taroskeun ieu na we lah pada melana di. Sok we nanya serius, sok tanya serius, sok. Serius naon ini? Boleh serius sok. Kita digawe nanya serius tadi teh. Sok tanya serius, sok. Sok serius sok. Percaya. Sarang mau cuk teh nyata di dieu teh kan ngadamelan gabung sareng nu namina tukang bikin. Cing pangajelaskeun ieu mah tukang bikin teh naon? Saya. Abi tos ningal produk-produkna saya. Naon tukang bikin teh? Aing oge. Tukang bikin teh Serius nanya tinggal. Cing. karya tanpa batas gitu. Anjay. Jadi berkarya terus-terusan gitu. Wis. Tukang Terus bikin. naon karya hasil karyana teh? Nyaeta teh hasil karyana teh nu sok dipasang-pasang geuningan. Nomor. Lain. Naon atuh? Lego. Lego. Jempe ngomong Lego. Sok. Sok cenah. Anu kumaha? Sekali di kumaha? Monolog. Bener jika wayang cek mana. Kayak lain. Gimana? Yang monolog. Tah, tinggal operator sing kita. Hah? Kumaha? Besok. Monolog. Nanya dijawab di sorangan dia geningan. Sakit deng deui teh. Geus sok mah. Oh sok. Sok mah. Nah. Oh sok. Wah, hiji ngomong na, cenah hiji ngomong na. Sok taruh sedih abdi. Siap. Siap. Kalau kaca leurik mah. Nanya ditanyakan gitu dijawab. Kalau kaca leurik mah, naranya ge. Aduh kayaknya. Katempuhan ya. Tukang bikin. Biar teh nepi ka tukang bikin. Kayaknya perhatikan Mas. Bakal monolog dia juga anu di kopea geuningan anu kieu. Kumaha Geus teh kuat. Oh sae pun rama mah di bumi sae pun rama mah sehat mohon. Bulan. Kumaha? Oh henteu. Guru ngaos. Oh non. Naon. Terus gitu monolog. Rambut
Seriusnya ya nama? Serius. Bunga besi kok. Kumaha? Tukang bikin, ayeuna teh di tukang bikin dong. Sok. Di tukang bikin. Kalau di tukang bikin. Serius ya? Serius satu teh tadi oke. Jadi berarti sebagian besar nama tukang bikin teh pengrajin balad capruk ya nutu apa. Jadi tukang bikin itu adalah pengrajin mun urang mah kitchen set perabotan dapurnya. Perabotan keluarga, interior, kitchen set, meja, pokoknya mah sagalana bisa di custom di tukang bikin teh. Tah si amang-amang ieu pelakuna gitu. Jadi atas cacar lain cananya. Iya teh. Siapa mau nulungan? Kumaha? Wal sawios abi nyalira. Tah jadi kumaha? Badan kawas. Maka dia deui. Oh tuh sawios. Mohon. Gitu. Tah, gitu. Maka dia cenah emang. Kumaha? Rek suri heula. Oh sok atuh. Mah sawios. Gitu, Mang. Tah, jadi sebagian besar teh ieu teh produkna teh didamelna tina naon, Mang? Damelkeunna gitu. Mohon. Bahana aya seur sih. Seur naon wae sebutkeun hiji. Blokmin. Multi. Tos sakitu. Rek ngobrol jeung Mangkur ayeuna mah rek jeung Mangkur. Sabar. Eta nyelamat ulah digan ditanya deui. Wah, balik. Batuk mah. Bulan batuk. Lanongan atuh kos kadil Mang. Kumaha? Angger keneh? Tak ka dia. Oh, ka dia. Halo. Wah, ayeuna ka Mangpur. Mangpur emang lamun misalnya menekuni dunia siga naon ngaranna teh interior ge emang pan kamari di Tangerang ge sami di interior. Mun. Di tahun sabaraha Mang? Di Tangerang mah beli tahun 2020. Ari ngawitan tiasa pertama pisan gitu. Udah di mana di Sumedang ngatana Di Sumedang. Di Sumedang. Pan kapungkur mah jadi Sumedang teh di Paseh gitunya. Nuhun. Wilayah Paseh yang udah daerah si Amang ieu. Jadi eta mah sentral kayu. Oh. Sentral mebel kayu. Mebel kayu mun ieu mah Jepara gitu nya pengukiran mah gitu. Oke. Jadi memang tadi dinya ngawitan terjun Waalaikumsalam, Mak. Oh saya. Aisyah, seumur podcast kakaren KO aja bukan tamu. Bisa. Oh, panitia kiokor. Bener aja sih gak ngawayang ya Pak. Iku nu paparomas wae. Ieu teh ai teh keur kieu geuning ngancol namanya teh teh. Tuluykeun cenah. Oh, jadi Nah, itu jarang pewa. Aku tutut gak ingin kejeliurkeun nepi kawan nya bieu di Sumedang. Jadi pertama terjun kana dunia kayu teh disuruh bang kana kayu. Tapi kan kayuna tos nu jiga ayeuna teh naon eta disebutna HPL non anu ditumpuk-tumpuk teh. HPL mah nu pelapis multi eta masih eta kapungkur eta kana multi tapi kapungkur memang ti siga kayu nu kieu gitu nu diolahna. Ai kapungkur memang tinu kayu kieu. Kayu ukiran gitu nya. Ngan kusabab baina ningali perkembangan zaman model. Nya ayeuna mah janten tos ngalih pan. Nya. Karena model kan tos dilapis ku HPL-an. Oh, gitu. Jadi namanya HPL-an. Mohon gitu. Tak gitu. Hayang ditanya gitu. Tapi ya bocoran cenah Mang Ucup teh tuh omong malahnya Mang Ucup tapi ka Mang Ucup. Entah orang mau dipelong jelema anak kamane we. Saya. Loh. Kita kurang kamu leungit. Itu. Cenah mah mau Ucup teh ieu teh ilmu ieu na teh ilmu pertukangan lah karena tukang bikinnya gitu. Ilmu pertukangan itu sama benar-benar tina nol heula. Jadi itu Mang bari naon teh
belajar banyak mempelajari hal-hal anu baru. Jadi mau cup mah orang nate serba ingin tahu. Otodidak itu mencegah gaya nama. Kata orang teruskeun ke jalmina sanaos abi gitu yakin jawabanana bakal sinkron tapi bocoran mah kitu cenah misalkan ayeuna mah tiasa ngadesain nya rares. Kasa abi kasemar. Jawab. Iya. Nya kan keinginan tahuan saya gitu. Kan orang Sumedangina jadi keinginan tahuan teh gede gitu. Pokoknya aya cau mah kuduna Sundanya gitu. Cau wae deh Rek diperhatikeun kiranya gerak-gerik. Oke wapan heula. Rek diperhatikeun. Jadi kieu nya kumaha. Sok hoyong terang juga beri makan nanaon teh gitu. Nya sok dipelajari gitu. Ya mode seriusnya. Pelajari gitu kan. Anggap eta mah saheng teko. Terus mah anggap saheng teko. Nya, saheng. Mak. Cok. Tah gitunya. Ari ieu caritakeun abdi ti Ali ti Mas Borojol ieu mah. Ti Pas Borojol nah ado. Oh kaya tahu kumaha. Oh, lah. Abdi pas lahirnya kan. Da kerjaman Paraji baheula mah nya. Paraji. Oh, jadi bingung berang. Abdi lahir teh cret kitu nya. Di Bali ge abdi nya 9 bulan di Bali teh. Di Bali itu 9 bulan. Abdi 8 tahun. Bali mana? Ya mah Bali Indah. Bali eta mah. Bali Ucing abdi mah. Oh. Nya Bali si Mama gitu. Bali si Mama teh 8 bulan. Terus. Abdi teh nya sekolah. Nya sekolah dirakun teh ngeng MBG SDN biasa SDN SD pang pinterna baheula mah genep tahun kanu heureuyna gitu lulus SD SMP tah di SD nya abdi pensiun sekolah teh SD beres SD kudu kitu nya mah ngobrolnya pensiun PNS oge bisa tah eta kalebihan abdi teh aya pensiunan bener berarti apun dan sanes ngaetakeun berarti Mang Ucup teh lulusan SD leres tapi segala bisa ayeuna di tukang bikin eta kalebihan teh segala bisa amin demi pisan yang saya tahu kumaha lanjutkan deh lanjutkan lulu SD beres mamang teh kan dan teruskan meureun luntang lantung tah tidinya kumaha tah bisa lami abdi luntang lantung tah sabaraha bulan keluar ti bulan kamari teh langsung damal abdi teh gitu. Berarti kieu na teh hasil luntang. Pamili pertama kali damal tak kana naon? Abdi. Kieu ya. Kudu ieu nya. Kumaha? Kieu. Ngomong kumaha? Mamang deui ngomong. Kan lamun zaman ayeuna, cenah zaman ayeuna sebagian besar jelema tuh da urang ieu sana ge SD hese gawe teh gitu. Tah mamang baheula kan sarua nya boga histori nu sarua. Pertama kali gawe naon nu jadi gawean mamang? Kanu kieu. Langsung. Emang lingkunganana dinya kanu kieu meureun nya? Kanu kararieu. Oh jadi langsung diajar. Pertama disuruh naon? Nyen jojodog. Diajar naon lah kitu maksudnya? Diajar nyupiran. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Nyupiran. Bagian pucat gitu. Cicing lah, nyupiran. Diajar nyupiran heula. Nyupiran sugu. Pertamanya. Terus kan HPL mah saya di supiran HPL mah kan nya perkiraan lahir di 2009 nya keur booming nak nah 2009 abdi berkelana ke Jakarta gitu berkelana satu lah bobotnya ramai kabogoh teh Ani keneh harita mah di Ani Rika anu ka hiji
Betulan hiji. Oh deui nya. Pokoknya di penjahatnya tadi cut bray nya. Ucok aka. Awas Uma. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Berarti eta kala 2008 ke Jakarta. Berarti eta teh dengan skill mamang nu geus mumpuni can bisa nyeun sagala. Acan. Ini itu ke Jakarta. Acan zaman HP pan baheula. Oh, ini itu ke Jakarta. Hari kayak zaman Nokia gini kan. Lain HP atuh eta ge Nokia. Lain apa yang Nokia lain. Terus Asahan eta meureunnya. subuh. Terus Ke Jakarta. Merantau abdi teh nya kieu ge. Oh, ganti Uko Wais ayeuna merantau. Tadi Roma Irama. Pertama ngejak Jakarta teh Cipinang abdi mah kade lain sel lain kade. paduli Gigirna. Nu penting mah di Jakarta terus kumaha. Cipinang. Didinya teh gali ilmu abdi teh. Didinya teh. Gitu. Kade lain ku pacul kade. Oh, sanes. Menimba atau menimba ilmu. Kade sanes ku ember sanes. Tah tos gitunya. Pulang abdi tidak piraku cicing wae di tempat penyabaan mah gitu abdi teh. Pulang ka lemur abdi. Sidik bakal kana rukun Islam mah itu bakal kana rukun Islam kieu mah. Firasat aing teh geuna obrolan Ya Allah lelah. Tah eta ieu mah nya kieu emang tadi di Jakarta ngagali ilmu cenah. Eta teh naon sakola atanapi gawe atanapi naon? Gawe. Bari sekolah gitu. Bari sakola nuntut ilmu eta tadi hayang naon bangsa HP elan nu karar itu. Bala di ditu naon di workshop itu. Di workshop. Abi ge soalnya pernah di workshop nu kieu di Jakarta teh baheula jadi supervisor. Bisi jadi ngamproknya baheula gitu. Bisi ngamprok urang baheula teh di Asem di Jakarta Barat. Asem, bae manaeun bakan asem. Yalah kalereun saeutik aya 2 cm mah teh make eta. Heeh. Di urang aya bakan asem purnya. Ya. Loba di urang. Lo banyak asalnya. Ieu ngomongkeun tayang asem. Musim dagang mah dituturkeun aya lokasi mana ge. Geus we pokona mah asem lah. Aya ada di Jawa Naraja ge. Kan di lemur abdi mah pengrajin kursi teh anu saur Kang Pur. Mohon pun guru gitu nya. Dicarioskeun tadinya. Masih singkat ya gitu. Mohon. Pasti ngartos gitu nya. Las. Tah abdi teh ngadamelan kursi. Terus nya Pur. 2009 sampai 2012 nya. Nya. Tah. Tidinya abdi nya nikah gitu abdi teh. Oh nikah heula. Nikah heula. Da kieu-kieu ge ngalaman nikah gitu. Pak nya kudu sunah rasul atuh eta. Nya ari kadinya mah gitu. Mis ulah ale geus bos misna. Nah, segitunya. Lanjut ya teh. Lanjut. 2014 rame kan HPL 14 5 tahun kemudian. Dugi ka ayeuna dugi sampai ke titik Garut gitu ya. HPL-an gitu. Oke, ayeuna teh geus di Garut di tukang bikin. Naon nu bikin kamari kan Mang Pur ge di Tangerang nya, jadi di Garut. Naon nu bikin tertarik nyin HPL-an di Garut? Pur. Jawab diberen gitu lagi. Nanta, pan kamari di Tangerang ge cenah di nu kieu. Ayeuna di Garut kan di nu kieu deui nah naon nu menarikna gitu. Menarikna jadi lebih caket. Oh nya. Oh secara mobil AC. Terus secara biaya hidup ge meureunnya di Garut lebih murah. Lebih murah. Soalnya kan di kota-kota besar pan. Lumayan lah gitu. Aya singkong kan di gitu. Tapi isu Medang sareng Garut sami meureunnya. Sami maksudnya si biaya hidup teh teu jomplang teuing lah gitu. Henteu di Sumedang da aya singkong, aya jukut, sarang singkong, jeung kecebrang, sarang singkong. Kecebrang teh naon? Cebrang. Naon? Cap langsung brang, kecebrang teh. Singkong teh ngaranna teh. Aduh. Abi gaduh hiji permainan, sanes kaulinan kata. Geuningan bola. Pasti Mang Pur jeung Mang Ucup ge pernah ngalaman. Nah, eta pernah leutik heula. Nah, pina aku langsung ceglung sekarang kieu. Jo nya na kursi jo nyelegon gitu. Nami permainan teh kata berkudawat. Di kata berkudawat kali ini kita akan bertarung melawan Mang Pur dan juga Mang Ucup. Agan gitu.
Agan. Agan. Oh, saingan Agan GG. Podcast bisa ambil beres karena kemudian akan siapkan lah. Oh, pengeresap. Ya beres tuh. Kasihan anu standar heula punten mangga Ariga Gatot Gaca Arica Cau muli rili. Liang kasir arisir. Sirah bejat Arijat Jantung coplok aiplok Plok ame belalak kuku. Ari puak pauk ari wok. Ari wok wok aiko Tuluikeun. Wok. mimiti Wok. Ari wok. Ayam. jadi wok Jadi ayam. terus mimiti keluar jalan cing atau gak kadang aja kan mulai jadi wok jadi kok cing sekali deh Kumaha? Lain gitu lain. Oh, itu nunanya. tadinya Punten mangga Ariga. Garut Kota Arita Tahun. tahu Sumedang aidang Dangdut koplok. Plok. Pelawas ya hese Plus kakolong Ari long. longgar pisan arisan arisan sanaon ieu arisan arisan hese wah Keji kosong kedudukan. oh sok beri kesempatan tidak meminta Sok ti mamang heula tuh. oh Kira. Anggar kentut kacana tadi. terserah minta ada naon Gatot Gaca Arica. Ari ca. Cau buruk ari ruk. ruksak pisan arisan gesan deui wae nya San Eli. Sanelu. arisan sanelu ailu Ludes. beak bekal Desir pantai ari tai. tai hiangan aringan ngan saukur kasbon aribon cek aing oge Bonteng Suri Riri. Riak ombak ari bak. baku hantam aritan tampu bolon nailon ya ini ngelawan Balonku ada 5. pelatihnya aduh kasihan tepuk tangan lah aduh mau pisan mampur mocop lah hapunten ieu mah resepnya ngobrol hungkul bari Lieur nya urang teh. karena sehari-hari oge baik mampur maupun mocop urang teh kan terlibat di pekerjaan anu sami lah gitunya ngarah langkung caket oge dan mudah-mudahan penten pada melan urang sing sami-sami tetap berjalan dengan lancar. Amin. Penten lancar oge kanggo tukang bikin dan segala proyek-proyek di dalamna mudah-mudahan penten si tukang bikin dia tiasa semakin terkenal. Pokoknya mah nu hoyong langkung deket dengan keseharian Mang Ucup dan oge Mang Pur tiasa di follow Instagramna tu @tukangbikin.id atau napi TikTok nage sami @tukangbikin.id. nah eta Kaprol kang Mang Ucup. Amin. Kalau pokoknya kabar capri kang tacang subrek ieu akun YouTube di subrek heula akun YouTube-na @gemaruniverse oge di follow Instagram-na @gemaruniverse oge TikTok @capruk Sunda Podcast. Atas. Mang Ucup. Kata-kata hari ini. Ya, iya. Pokoknya semangat terus lah Nona. bekerjanya. Supaya kita bersemangat gitu. Ya, Nyambung. Nyambung, oke. Oh. Oke.
Mangpur, kata-kata hari ini Mangpur. Mangpur mah kamari kabagian, ieu mah teh kabagiannya. Kata-kata hari ini? Iya tuh. Oh. Jangan datang kalau hanya penasaran. Anjay. Anjir. Jadi penasaran bener. Ai terek cakep, terek itu suka terek pantun. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Lior aing mah geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lu kana Cauh lah. Cauh lah mah. Dre, bisa enak ngadar cau Dre? Anjir. Paling nganggo ada cauh teh nyesakeun di makan teh. Oh, nya teu tega urang ka huap teh. Sponsor garunya. Anjir.